aing ngaburit mah teh Bang Baikon mah ku aing di arah dieu mah. Aing ngaji burit ya dong aing mah dicarekan ku aing balik. Kun eta mau samaran edek mah mah. Oh no. Ya sok aya aing. Yo, mana mah kan pegat kumaha nu layang lagi eueuh. Ada eueuh. Maneh mah eueuh nu layangan. Aing pegat kumaha tuh nu ngadu lagi eueuh. Loba itu nu layangan mangan unu cara payu nu paregat. Hah? Itu loba tuh ngarapungkeun mah tuh tiba girang tiba hilir. Kan unu paregat tuh. Oh eta putih si doyok. Colong lah pokona mah. Kayak putih mah liwat. Ada kan si doyok na moal orang hayeun. Lain kitu. Yo. Angayang mah ku ayat ku, kemudian ayat ku. Angayang mah. Orang cepalin, potay urang nanya geling potay angayangan. Aing tuar mah ulah tuh. Aing tuar mah ulah. Kalau mentare kak Mang Doyok ulah. Ulah itu dikait tuar mah. Ulah. Burik. Ini rame pisan mana jeung Rikrik nah kunaon? Dia nu putrang wae. Hah? Pisan. Ini budak pisang aing ge. Ngurus kenang layangan kalau kajojok kana potay Mang Doyok. Udah mau nyambung ke mana wae genan ente mah. Nah, ongko nanya tadi ke urang rai. Sok geura tanya deui ku ente. Yo, Mang, kamari cari urang ditutup panggil bibi aing ku agelis nang montok. Hah? Bibi urang kamari. Kumaha? Agelis montok. Nah yang kopi. Bakar. Aing ge heuh tadi tadi. Tinggal masuk hayang kopi mah. Aing mah tadi geus kieu unggul tadi. Yo, maneh mah ulah kopi hideung. Beli keneh. Susu maneh mah. Heeh. Lah soalna atuh beli kopi lauk. Tadi dong aku turut maneh. Aduh. Aing mah. Nah, harus teh. Tinggal di lamar jadi botak ke. Cak aing oge nanta mata kieu tadi aing mata karusina mah. Justru tarik. Jadi kurang kudu nyesuaikan. Segala oge. Dangukeun. Jadi kana menyuas. Menyuk nyuk nyuk nyuk. Nek. Yo, Dit. Baik. Oh, ada kacamata sahatam harus gitu. Mau dirase. Gaya. Anjing. Goblok. Anjir. Ini sarwa kacamata jeung beungeutna. Hidungna sarwa. Bang sarwa ke jeung beungeut maneh. Hidung mana? Ya, Rik. Geus enak kieu. Aya kalayangan eueuh. Heuh. Anu teh suka disangka maling. Eta puteuy. Turun. Jadi kasih doyok. Tulik mana? Nah. Mana tulik? Apa beja ka Mang Doyok beli di kumaha? Ge kurang. Mana mah burik? Yo. Ari ngomong, sing aya soraan, jeung sing sopan sia teh. Aing teh kolot, ih. Aya luhureun. Ngomong mana teh tarik ka? Aduh aing geus budak. Aing kumaha nya? Aing mulu Mang Didis beren aing tuluy di dieu gundul hulu. Yo, sing sabar sing sabar. Nya duda ai aki teh mah geus kolot. Nya meureun ai masalah pake kita meureun pasti antara ait jeung kakaitan kitu tah. Nu sabar, sing sabar. Ulah mau diceritakeun. Asy kunaon? Aduh kieu kudu dibawa ka mana geus kieu? Ah, gitu amin. Gitu bener. Doa. Yo, burik. Burik, hayu ang balik. Ulin we jeung budak bisa kabawakeun. Hayu, geura mandi. Beli curumutnya di can mandi. Burik, kumaha nya Kumaha nyambung lah, hayu. Masih goblok gak karingakeun. Woi. Anjir, aya mangawar we jeung Mang Didis. Burik, maneh keunaan ulang-ulang di dia sorangan dan geura balik sia teh. Oh, bisa dirau kelong sia teh. Ya orang keur ngadagoan teteh urang di dieu. Ang maneh boga teteh gitu, teteh di mana anjir? Aya pemulung. Mana lain aja? Tulis. Nah, palingan mangawon perang daringan. Sugan we aing tebak-tebakan burik sia teh. Heueuh kitu randa. Heueuh mah. Cicing contohnya ke dina. Oh, coba ning gelis, coba uang ngebesno ieu tah mah. Yo, aya apa mah bool tah si bool teh. Mun geus alabatan ieu naon teh? Jipur apa jipur? Tah aing mah hayang kieu we lah. Lah, sia mah kana duit we jeung kana duit. Matre san Sia bener mah heuh. Aing balik yang beli rokok, aing daguan di dia jeung ngawan ya. Berean heula duitna aya. Tah iya. Bari meuli rokok heuh. Super, sabungkus super teh. Heeh, sesana jeung maneh kop jajan. Nah, kita tuh. Ya buru aja kurang berarti. Heuh, kop jeung maneh buruna. Kade rokok super. Oh, dagoan sekarang ya. Aing ngaburit mah teh Bang Baikon mah aing di arah dieu mah. Aing ngaji burit ya dong, aing mah dicarekan ku aing balik. Kun eta mau samaran edek mah mah. Oh no. Mah, si burik mah ieu mah. anjir. Nyaho si burik mah ieu mah nipeng juga Aing mah. geus katipu di wae meureun ieu mah.
Tapi Nyawa cuang daguan we sakedeui. jagoan we batas 5 menit 10 menit malah cacing di dia. Yang kudu jaban dengan terkuat itu. Wah, ningalian burik tak? Wah, Tuh. hah? Ningalian burik. Burik. Si burik bah, jeung bapana keur kakawali. Anjir, Cek aing katipu deui wae duit aing gocap. Naon kumaha ya? Tadi teh cek burik teh cenah hayang jajan abi teh ka ditu. Abi nuju ngantosan tetehna di dieu geulis cenah, tapi hayang jajan heula ku abi teh pasian 50.000. Aduh, aing katipu deui mah. Ya, kaos teu apa wae atuh si burik. Ah, aing mah. Ayo atuh ah. Bade ka dinya heula, terus bade magrib. Kedah, sieun ibadah. Wan, ibadah sia teh salat teh magrib. Kalau kelom wae. Gara-gara Mang Wawan Pan. Ayo, wah. Baik. Aing gara-gara Mang Wawan duit aing jadi eueuh gocap. Bener ente embung aing mah. Geunah embung. Aing wareg geus dahar tadi lah. Bener ngeunah pisan ya coba lada. Aduh. Bener embung ah. Aing teu beuki deui lada mah. Si kopet keur ngabaso si ket. Pet. Sete. Naon? Hebat paneh euy ngabaso. Baso duda aing boga duit. Hah? Boga duit aing ngabaso. Rik, Mang Wawan mah ngabaso wae atuh udah keloba duit ayeuna teh. Bener maneh Wan. Bener disebut kopet teh sia. Tawaran kehead sia teh. Bungeun. Hah? Bungeun. Bungeun aing geus sabar kali nawaran ge bungeun geus dahar cenah, Ceng. Mang, mal balik di si eta bakal kalieur, nepi ka mana genan moal nyambung. Aduh, ente ku tape-tape euy. Aduh, lada aing. Panggilkeun cai atuh dis. Aduh, aing lada pisan nya goblok teuing. Aing nyokot cainya ka warungnya. Heuh tadi dinya caina tah. Heeh. Pucuk dicinta ulang putih ba entah pucuk apakah. Ah, pokona mah. Aya rezeki mah si kehead si kopet. Nah, eta. Si kehead kopet. Nama bagus oge. Bismillahirrahmanirrahim. Rik. Mang Wawan hari dahar. Nah, Ieu kumaha? Coba nitip ka aing tadi teh. Rik. Ya. Mang ya. Ieu bayakan. Aduh, si anak Apa alang yang dilebok bahan, eta Kak? mie aing. Hah? Eta mie aing anu dilebok Aduh, mah. Bis ngejepret ieu Cek mah. aing moal tadi genan. Sia teh sing balik aing ngawaran teh. Tadi nyeweun pok. Kok Tadi tunda di dieu tunda. sanu nawaran ayeuna biar ku aing diutahkeun kehead. Bae we sia teh jadi babaturan teh. Oh, sia deui geus tah. Geus kan itu mal bener ah. Cek aing ge si budak mah bulungnya. Heeh. Kieur cek aing genan. Masuk aing bea. Disangka di mana yang dibuka orang dengan heuh.